Si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu maneh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 33. Dekaraosnya ayeuna parantos anu ka 33 deui. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula, di like, di komennya anu saseueur-seueurna. Laina naon mamang mah, ngarah langkung pogot ngabandunganana sareng intina mah ngarah langkung semangat deui ka si mamang anu nyandak ieu dongengna. Langkung saena upami di share nya, dibagikeun dina Facebook, dina naon wae nya. Sangkan ngarah langkung seueur deui anu manco ngabandungan ieu pidangan dongeng Sunda Si Getih. Atuh ngarah teu nyangklong ting kana waktos sumangga urang lajengkeun deui jejer carita Si Getih bagian anu ka 33na. Sor cikopi betot simutna talian tali kolorna. Tumpak dungdung des. Nini Waliwis Putih terus ngajakan ka Sekarwati ka imahna ngaliwatan jalan anu rumpil. Tapi barang tepi ka tempat anu dituju kasampak pager imah ngagaloler di buruan. Taneuhna ledig jiga tapak anu galungan. Teg harita Nini Waliwis Putih hatena ngarasa aya anu aneh. Jeleng Nini Waliwis Putih gancang ngajorelat ngagajlang muruk ka jero imah. Beuki kagetan deui wae harita teh. Sabab kayaan di jero imah geus awut-awutan acak-acakan. Tapak anu ngagaradahan eta patempatan. Kurang ajar. Saha mangklukna anu geus kumawani ngacak-ngacak imah aing. Hah? Harita Nini Waliwis Putih manehanana culang cileung rurut reret. Pas ngaleret kana lomari tempat neundeun kitab pusakana, Nini Waliwis Putih olohok bengong bari jiga nemu kakaget luar biasa. Sabab dina lomari aya peti eusina kitab nyeta kitab Blaga Banyu. Edan samangklukna ieu bener-bener kurang ajar. Eta kitab Blaga Banyu oge geus eueuh jika nama di tempatna. Kurang ajar pisan. Ceuk Nini Waliwis Putih bari huntuna kekerot nahan amarah. Sedengkeun Sekarwati harita rada kurang ngareunah hatena. Sasatan Raden Ajit Turangga Aji Purba geus eueuh duka teuing ka mana jigna. Sekarwati sieun katuduh jeung kasalahkeun ku Nini Waliwis Putih. Nini, naon Sekarwati? Aya naon? Hapunten Nini. Ieu hate abdi ngarasa teu ngareunah kieu ku Nini. Pas abdi dongkap ka ieu patempatan, Kang Turangga Aji Purbajol teu aya kitu bae ti ieu patempatan. Bari Nini tadi nyebatkeun ka icalan kitab pusaka. Abdi masuk inggis Kang Turangga Aji Purba hianat ka Nini. Abdi salasna mah teu acan lami wano jeung eta Turangga Aji Purba teh Nini
can apal kana adat jeung istiadatna nini. Ken Sekarwati. Ulah boroning Sekarwati. Nalahan nini oge. Akur can pati apal pisan kana adat jeung tabiatna. Ngan hari nini sorangan mah ka hidup Sekarwati geus percaya maneh mah jujur jalemana. Tapi lamun kasih Turangga Aji Purba kula rada cangcaya nulungan teh baheula sabenerna mah rada kaduhung oge ya geus nempo kieu mah. Sabab manehna setiap nyarita tarasa sarua jeung hate ti kamari-kamari mula oge. Ieu mah ceuk bahasa kolot baheula mah nulungan anjing kadempet. Puguhan mah kula teh ayeuna Sekarwati. Mata sabenerna mah manehanana can dibere ilmu khusus anu luar biasa ku diri kula teh. Sabab hate tara merean disaprak kuring nulungan manehanana. Pirasat bakal aya pikieun teh ayeuna mah kabukti ya. Lamun nya teh si Turangga Aji Purba anu geus ngalakukeun ieu jeung anu geus mawa kabur kitab pusaka asa teung-teuingeun di podaran sia ku aing mah. Kitu ceuk nini Waliwis Putih bari kekerot nahan amarahna. Nah, emang nini tos yakin gitu upami Kang Turangga Aji Purba ngahaja ngalakukeun ieu kajadian ini margi dina emutan abdi mah bilih aya jalmi anu sanes anu wantun sumping karalompok nini. Teras Kang Aji Turangga Aji Purba oge diculik ku eta jalmi. Kitu tan nini numutkeun pangemut abdi mah. Kitu bisa jadi Sekarwati. Bisa jadi kitu oge. Eta kitab pusaka laga banyu keur diincer jiga nama teuing ku si Turangga Aji Purba teuing aya pihak katilu eta teh. Hesenya nah bener kitunya aya pihak katilu atawa si Turangga Aji Purba nya anu nyulikna. Tapi lamun nempo tadi di buruan imah menilidung jika tapak galungan jika nama aya pihak anu katilu. Tapi jadi salempang kula oge ieu mah. Lamun masuk bener si Turangga Aji Purba diculik sakalian jeung kitabna dibawa ku jalma anu katilu. Bahaya Sekarwati. Kitu ceuk nini Waliwis Putih. Manehanana jadi ragu oge. Nah bener Aji Purba kitu anu geus maling eta kitab atawa aya jalma pihak katilu. Nalika nini Waliwis Putih keur bingung. Pok kadenge Sekarwati cumarita deui. Kumaha atuh saena nini? Jeung kumaha upami imanya nih? Upami anu nyolong kitab deh sanes Kang Turangga Aji Purba tapi aya pihak anu sanes nini. Berarti lamun kitu kaayana mah Kang Turangga Aji Purba aya dina kaayaan bahaya nini. Urang kedah kumaha tuh nini? Urang pikir-pikir heula kukulanya. Jadi tenyetu ilmu pangrasa kula oge ya. Kayan hate keur amarah kieu mah. Kieu wae atuh Sekarwati, kieu wae. Lain harti kula teh arek ngagawekeun kanyaneh nyai. Tapi kula teh memang arek menta tulung kanyaneh nyai. Nyaeta kumaha lamun urang ayeuna babarengan urang maluluh raratan urang neangan nyusulan si Turangga Aji Purba sing nepi ka panggih kumaha tah daek atawa henteu sugan jeung sugan engke urang menang laratanana nah si Aji Turangga Purba anu geus nyolong kitab teh atawa aya pihak katiluna kumaha tah kira-kirana daek atawa henteu ngabarengan kula nyai. Oh, mangga tuh nini, hayu. Abdi sanggem. Abdi siap ngabantosan karena kerapat nini ieu. Jeung deui abdi asa gaduh dosa. Nalika abdi dongkap ka tempatan, jol nini kaicalan kitab sagarupi. Hayu atuh nini. Kang Aji Purba sareng kitab pusakana. Kadah
anak deui nini. Bahaya panginten upami eta kita pusaka mah nini. Syukur atuh. Syukur lamun mah nyaneh nyai. Siap babarengan jeung diri kula. Pikeun maluluh laratan si Turangga Aji Purba katut kita pusaka laga banyu. Tetela nyaneh daek oge ngabantu ka diri kula anu keur tunggara. Hayu atuh Sekarwati tuturkeun kula. Harita Nini Waluis Putih manehanana geus cindek saperti kitu mah langsung kaluar ti jero saungna. Sekarwati nuturkeun ti tukangeunana. Sanggeus aya di saluareun saungna. Nini Waluis Putih harita, iya corelat jeleng les. Sekarwati nuturkeun harita oge, iya corelat jeleng les. Dua jirim Nini Waluis Putih jeung Sekarwati saterus nama pating jorelat laluncatan ninggalkeun sisi basisir laut kidul tempat dumuk matuhna Nini Waluis Putih. Anu maksud arek neangan laratan Raden Turangga Aji Purba katut kita pusaka laga bayu anu memang ngaradak leungit barang jeung leungitna Raden Turangga Aji Purba. Ayeuna urang tinggalkeun heula carita Nini Waluis Putih jeung Sekarwati anu lunta rek maluluh laratan Raden Turangga Aji Purba katut kita pusaka. Sarta ayeuna cuang caritakeun deui ngeunaan Kartiwa anu boga lalakon dina ieu carita. Harita Kartiwa anu masih keneh lumampah dibarengan ku Mang Wahab anu keur lumampah arek nuju ka kota raja kerajaan Bagendit. Malah harita teges hampir nepi ka pilemburan anu memang masih kawengkuh ku eta kota raja. Ngan tapi salila Kartiwa babarengan jeung Mang Wahab sup asup lur kaluar ti kampung ka kampung nempo pangeusip pilemburan jiga anu rengkuh ajrih dareku lamun kaliwatan ku manehanana jeung ku Mang Wahab. Aneh puguh nage cek pikirna Kartiwa harita teh. Sabab rahayat pilemburan anu memang kaliwatan ku maranehna jul-jol dareku rengkuh bangun anu ajri nepi ka Kartiwa ngagalecok dina jero hatena. Aneh pangeusip pilemburan teh bet loba anu dareku hormat kieu. Geus ampir 3 lembur anu kaliwatan kabeh ampir mirip dareku. Teu awewe teu lalaki, teu kolot teu budak, darku hormat bari nyebut Raden. Ari nyebut Raden teh ka diri aing atawa ka si Mang Wahab. Lamun ka diri aing mah nya, da aing mah lain katurunan raja. Lamun ka Mang Wahab asa piraku da mehana mah ngan ukur pagawe karaton cenah. Tapi keheula lamun ditilik-tilik Mang Wahab teh dina ringkigna mah memang bangun jalma anu gede komarana jeung anu gede wibawana. Nah saha atunya Mang Wahab anu sabenerna asa heran urang teh. Kartiwa tuluy ngagalecok ngomong sorangan dina jero hatena sapanjang perjalanan sabab ningali kaayaan anu serba aneh jeung heran pikeun dirina. Ngan eta perasaan aneh teh teu lila tur langsung kajawab harita keneh ku Kartiwa oge. Kitu nate sanggeus nepi manehanana jeung Mang Wahab ka tapal watos kerajaan Bagendit. Nalika kabeh prajurit katut patihna sakaligus jalma-jalma jalma-jalma kepentingan di eta kerajaan kabeh nyerambut kadatangan manehanana jeung Mang Wahab. Bahkan Kipatih jeung anu sejena nepi ka nyerebut nage Raden atuh ka Mang Wahab deh. Sarta Mang Wahab dipirig jeung diiring ku Kipatih, Kilengser, Kidemang jeung pangeusik karaton asup
ka jero rohangan karaton. Sarta geus nepi ka rohangan karaton, Mang Wahab sorangan sanggeus aya di jero karaton teh langsung ngarobah wandana miceun ilmu malih warnina anu geus mawa dirina tina panyamaran. Bajuna dilaanan, kitu deui calanana, mahkota diterapkeun jeung baju kebesaran kerajaan Bagenit dipasangkeun. Atuh matak hookeun pikeun Kartiwa anu nempona. Nalika Kartiwa keur olohok nembang kadu kadenge Raden Tarya Jayakusuma alias Mang Wahab mamalihan teh cumarita. Bagea anak king, bagea Kartiwa, anak king, anak ama. Hampura tadi ama teh geus nyamar. Salila urang bebarengan dina waktu 2 minggu ka tukang. Ama nyamar jadi Mang Wahab. Sabenerna bisi anak king hayang nyahoma. Tadi anu jadi Mang Wahab deh nyaeta ama pisan. Ceuk Raden Tarya Jayakusuma bari seri leutik ka Kartiwa. Leumpang di tengah-tengah barisan prajurit jeung jalma-jalma kapentingan di eta kerajaan bari dariuk dina korsi-korsi. Sadar kana kayaan, Kartiwa langsung harita keneh sujud ngecelakeun cai mata dina dampal sampean raja lantaran geus atra tur pertela eces tur jentre. Ayeuna mah sing horeng si mana horeng Mang Wahab deh mangrupakeun hiji raja anu ngaranna mangrupakeun Raden Tarya Jayakusuma, sedangkeun Raden Tarya Jayakusuma ceuk guruna eta teh mangrupakeun bapak manehna sorangan. Oh kadenge Kartiwa cumarita bari nyuu dina dampal sukuna Raden Tarya Jayakusuma. Ama punten abdi ama, abdi rumaos calutak kanu jadi rama ama. Nuhun ama, tiasa pendak sareng abdi ama. Sok sanaos kawit nama abdi teh terang rupa anu jadi kolot teh kumaha ama. Pun ibu saur pun guru teh tos ajal binasa ku leungeunna kuraja tu marisuana. Sedangkeun pun bapa teu terang dumuk matuhna di mana. Sok sanaos abdi terang tipun guru yen ciri anu aya di babeutean abdi teh mangrupikeun ciri tanda lahir anak raja ti hiji kerajaan. Abdi teu terang sareng pun guru teu acan kantos nerangkeunana. Anu jelas guru abdi teh nyaurkeun yen dina hiji waktos bakal aya jalma anu milarian jeung hayang nempo kana ciri tanda lahir abdi ama sing horeng ayeuna mah parantos kebuka sadayana amna yen ama raja teh mangrupakeun rama abdi ama. Hapunten abdi ama, hapunten. Salami 27 tahun abdi teu acan tiasa midamel kasayan ka ama. Hudang anak king, hudang tu kudu kikituan. Eta lain kasalahan hidup anak king, lain mutlak kasalahan hidup. Tapi urang dipisahkeun peda aya pakewuh luar biasa. Halus keneh urang pisah baheula, ayeuna urang ngahiji. Sabab lamun mah baheula urang teu pisah teuing kumaha nasib salira anak king. Keun eta mah ngajadikeun hiji sejarah pikeun kahirupan jeung keagungan kerajaan Bagendit anak king. Sok hudang sok geura pupus cai mata teh anak king. Pantang pikeun hiji sinatria ngecelakeun cai mata. Sinatria mah anu kudu gagah perkasa di medan laga, lain cerik seperti kieu. Hayo hudang. Anggur mah ayeuna urang diuk dina korsi jeung ama. Dihampura pisan ku ama. Lamun mah seug nya anak king boga salah. Anak king saacana oge dipenta ku hidup ku ama geus dihampura.
Saacana ge dipenta ku hidap ku ama geus dihampura anaking. Sok hudang anaking hudang. Harita Kartiwa cengkat tina nyuuhna bari cumarita, nuhun ama, nuhun pisan. Abdi ngarasa ngemplong. Lamun mah abdi dihapunten ku ama anu geus calutak jeung lancang ka ama. Lajeng ayeuna abdi kedah kumaha salami aya di ieu karaton ama. Abdi teu pawas ama. Nyuhunkeun bimbingan we ti ama. Nya. Sok ayeuna mah hudang heula. Geura calegih di kursi gigireun ama. Engke cuang badamikeun heula jeung Kipati anaking. Masalah kudu kumahana nalika anaking salila aya di karaton. Bisi rek istirahat heula jong atuh. Geura istirahat heula. Geura istirahatkeun eta awak. Ama ngarti hidup teh tangtu carape jeung ruas. Sok ayeuna mah istirahatkeun heula we. Muhun ama leres pisan. Ieu abdi badan teh asa karos talinu ama. Ieu teh ama nanging naon? Ulah aya nanging-nangingan. Pengawal. Anter anak kula ka tempat pangistirahatan bawa ka kaputren. Saya gakeun cai haneutna pikeun mandi bebersih ganti pakaian. Raden Tarya Jayakusuma terus nyalukan ka para pengawalna pikeun terus nganter Kartiwa ka tempat pangistirahatanana. Jong anaking tong asa-asa deui ulah asa namu ieu oge engke bakal jadi tempat hidup. Ieu kursi tahta kerajaan moal milik sasaha tapi bakal turun ke anak mahkota nyaeta hidup anaking. Mohon ama, mohon upami kitu mah abdi bade rine bade istirahat heula ama di kantun ku abdinya ama. Heug jong anaking jong. Dagoan ama rek terus badami heulanya. Rek terus badami jeung Kipati jeung anu sajena. Tenang. Kabeh ge percayaeun yen hidup teh anak ama sabab kabeh ge geus apal kana ciri bentang warna hideung dina pepeutean salira. Moal di anak terekeun, moal diapilainkeun, tapi hidup bakal dihormat sakumaha hormatna pengawal katut pangeusieun karaton ka ama salaku raja. Sok. Mohon ama sekali di kantun ku abdinya ama. Sanggeus kitu mah Kartiwa terus dibarengan ku punggawa kerajaan muruk ka tempat pangleurehanana. Geus nepi kabeh punggawa mah terus baralik deui muruk ka tempat cicingna masing-masing. Harita di rohangan karaton katempo Kipati keur biantara cumarita. Salira Raden memang hebat. Milarian laratan murang kalih teh mung ukur 2 minggon ge henteu. Langsung pendak wae luar biasa Raden mah. Luar biasa raja bijaksana tur gagah sakti mandraguna. Kumaha eta teh dongengna Raden? Jadi penasaran dia sim abdi sareng anu sanesna Raden. Raden Tarya Jayakusuma gancang ngawalon. Kipati lain kuring anu hebat. Tapi eta mah kabeneran we. Kabeneran. Kitu tak Kipati. Kula kabeneran dibabarikeun panggih jeung anu jadi anak. Anu harita diwartakeun ku sakabeh jalma. Cenah aya hiji jajaka kasandingan ku siluman ajag bodas. Anu sing horeng anak kula pisan anu keur kasandingan ku siluman ajag bodas teh. Kitu ceuk Raden Tarya Jayakusuma satuluyna derak-dek. Raden Tarya Jayakusuma nyaritakeun ngaguar lalakon salila 2 minggu kurang leuwih. Manehanana ngalalana malulu laratan ngeunaan anakna. Sanggeus ngarasa cukup ngaguar caritaanana kadenge harita Raden Tarya Jayakusuma mungkas. Tah kitu Kipati jeung anu sajena. Atuh Kipati harita colohok baru kutan teh kitu nya Raden. Nya Kipati kitu pisan. Beuh
Kurang ge teu nyangka lamun maseg rek panggih deui jeung anak kula. Padahal manggeus 27 tahun. Nalika kerja bang baik keneh papisah ayeuna kula panggih. Nireueus teh hate karasana. Syukur atuh Raden. Syukur ka pangeran. Raden parantos tiasa mendakeun deui sareng tiasa kumpul deui sareng putra. Lajeng kumaha saterasna ieu teh Raden? Naha tuang putra atos ngartos kana kaayaan di ieu karaton. Sakedap deui anjeunna bakal dijantenkeun panglima perang di ieu tahta raja. Kinten-kintenna kumaha tos terangeun Raden Kartiwa. Raden, ceuk Kipati nanyakeun kumaha Kartiwa siap jeung teu siapna, sanggup jeung teu sanggupna lamun mah dijadikeun panglima perang di kerajaan Bagendit. Raden Tarya Jayakusuma mere isyarah ku leungeunna, pok ngomong deui. Ke heula Kipati. Ulah murudul teuing nanya na duh, diparakpak seperti kieu mah jadi bingung ka kuringna oge. Hayang nginum bari eueuh caina ieu teh. Nyai, cing mamang minta nginum heula ye. Kekerebekan. Tuh, datang cai. Ulah wakananya masalah eta. Tapi ieu kula rek malik nanya heula ka Kipati. Kumaha ayeuna kaayaan ieu karaton jeung ngeunaan pangeusip pilemburan anu kawengkuh ku kota raja, khususna pilemburan-pilemburan anu kakeunaan ku panyakit jeung karacunan, nah geus aman jeung calager di atawa acan. Parulih atawa acan kumaha Kipati? Kula jujur wae nya, salila kula lumampah kaingetan wae nasib rahayat kula anu karacunan. Jadi hampura lamun kuring ayeuna tumanya Kipati, calager atawa acan bisi kapapanjangan kula mah. Hapunten abdi Raden. Sumuhun, alhamdulillah perkawis eta mah Raden. Pangeusip pilemburan anu kakeunaan ku racun, alhamdulillah atos parulih deui ayeuna mah. Salami Raden teu aya di ieu karaton. Alhamdulillah tabib-tabib geus marampuh ngungkulan jeung ngubaran sakabeh masalah jalma-jalma anu karacunan Raden. Kitu ta Raden? Syukur atuh. Syukur ari geus beres jeung tur mampuh ngungkulanana mah. Eta memang harapan kula oge Kipati euy. Rahayat kula tangtu kudu tentrem ayem loh jinawi repe-rapih. Jauh tina bancang pakewu sarta tenyalahan. Eta kabeh awal mulana ti pihak Raja Tumariswana anu miharep kakawasaan urang direbut ku manehanana. Cohagna mah manehanana hayang ngahijikeun karajaan urang jeung karajaan manehanana. Cikene aya panah ngablesat ka jero kaputren. Nalika kaula keur ganti pakaian, harita eta panah ngablesat hareupeun kula pisan. Untung kula gancang newak eta panah. Anu mana eta panah datangna teu disangka-sangka euy. Nalika eta panah kukuring dibuka, ari breh teh eusina aya surat ngandung panangtang anu eusina kieu Kipati. Kumaha manawi eusina Raden? Kipati jeung anu sejena molohok ngaranjuk kaget ngadenge yen Raden Tarya Jayakusuma nalika di kaputren aya anu nyerang. Nyaeta aya nu mana tetela dina panahna aya surat anu eusina panangtang. Kurang leuwih eusi suratna saperti kieu. Kula raja di Tatar Sunda anu baris ngawasa kerajaan mana bae tur iraha bae. Kabeh bakal laksana tinekanan, kabeh bakal serah bongkokan ka pihak raja kaula. Ayeuna kula Suntara anu jadi raja Tumariswana katut permaisuri utari nangtang kandika pikeun perang gede ngadu pangabisa jeung ngadu jiwa sarta tahta kerajaan. Sing saha pihak anu unggul eta
tangtu menang alias unggul keneh. Kadaton kerajaan kudu hancur atau bubar. Lamun pihakna ngarasa eleh di medan jurit sarta tempat perang urang anu baris ditangtukeun nyaeta di pasir lamping bangke. Sakitu ieu surat ti pihak kaula grasiapkeun prajurit jeung kakuatan sabab saminggu ti ayeuna urang bakal adu hareupan. Sakitu kula asmana Suntara keur Andika Tarya. Tah kitu Kipatih jeung anu sajena eusi surat anu kukula kabaca. Nalika keur kitu ujug-ujug waktosna kabujang seep wadia balatkeun atunya. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Hayu ah.